Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring wastapun rima nurmala. Anu dinadanget ieu, simkuring baris nyarengan pamirsa salami 30 menit kapayun dina acara kalawarta ngabagi warta kabalarea. Teu aneh deui sareng katuangan anu matak dideuyeuh teh. Katuangan ieu janten mangrupa jajanan anu dipaporitkeun ku sadaya kalangan. Henteu kolot henteu budak, sadayana resep seblak. Racun nikmat anu dijieuna tina kerupuk, make kuah cai anu lada, kalayan dicampuran deui sareng ceker, tulang, makroni jeung sajabana. Jajanan ieu tos tiasa diicalkeun di daerah Bangunjaya Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran. Di unggal kedai, cita rasa seblak ngagaduhan variasi anu beda-beda. Aya rekan simkuring Nur Andini, Ka Nur Andini laporan di studio. Pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di warung seblak, Jalan Bangunjaya, Langkap Lancar, Pangandaran. Hayu urang tingali sasarengan kalebat warung seblak ieu. Gimana ya laguannya? Hayu urang ngawajar pengunjung warung seblak ieu. Assalamualaikum Aa, dupi wasta asaha. Yana, Aa tos lami langganan di warung seblak ieu. lumayan lami terus aya 2 bulan. Aya naon wae menu di warung seblak ieu? Aya seblak ceker, seblak kerupuk, sareng seblak mie. Aa resep menu naon di warung seblak ieu? Ieu salah sahijina seblak ceker. Hatur nuhun ka pelanggan anu tos kersa diwawancara ku simkuring deui Karima Nurmala di studio. Karima Nurmala di haturan Nur Andini laporanana. Pamirsa, warta anu ku simkuring didugikeun dinten ayeuna cekap sakieu. Tepang deui sareng simkuring dina anu bakal dongkap. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.